Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kesempatan ieu ayo urang sasarengan ngabahas perkawis mabadi asroh atanapi 10 prinsip-prinsip tina bangunan ilmu. Satacan ngabahasna hayu urang sasarengan wae ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala anu mana mudah-mudahan dina ngabahasna urang mabadi asroh ieu teh urang dipaparinan ilmu anu manfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Janten ari anu disebat mabadi asroh teh nyaeta ngawitanana urang bade milarian kana hiji ilmu atanapi bade mengkaji kana hiji ilmu. Nah, di dieu mabadi eta ngagaduhan hartos nyaeta landasan dasar atanapi prinsip. Sedengkeun ari ayeuna asroh nyaeta 10. Maksudna kumaha? Janten ari anu dimaksudna mabadi asroh teh nyaeta mangrupakeun 10 prinsip dasar atanapi landasan anu bakal ngajelaskeun mengenai gambaran-gambaran dinu masalah ilmu anu ku urang bakal dikaji atanapi dipelajari. Sakumaha dina ungkapanana saur para ulama nyaeta yan bagi likulli syari'in fi fanin minal gununi ayyarida haddahu wa hukmuhu wa maudu'ahu wa qa'idatahu ila akhiril mabadil asroh wal masyhurati. Anu mana hartosna teh nyaeta penting pikeun setiap jalma anu mengkaji atawa anu nyarios kana hiji ilmu eta teh kedah terang heula nyaeta dinu perkawis hadna, hukumna, mauduna, kaedahna dugikeun ka anu akhir anu tamasyhur atanapi anu tos termuka kitu nya. Nah, dina nadoman oge disebatkeun nyaeta ku Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syabban rahimakumullah dina kitab Hasisah As-Saban ala Syar'a As-Sulam li Al-Malawi anu mana dinadomkeunana nyaeta innal mabadi kulli fannin asyara al-haddu wal maudu'u summa samra wa nisbatu wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wa badu bil badi kafa wa mandarul jami'a hada syarofa masailu wa badu bil badi kafa wa mandarul jami'a hada syarofa. Anu mana hartosna teh nyaeta innal mabadi sayaktosna dina dasar atana prinsip kulifanin tiap-tiap pan asaroh teh eta 10. Al-haddu anu kahijina nyaeta had hartosna pengertian wal maudu'u anu kaduana nyaeta maudu anu hartosna objek summa samroh anu katiluna nyaeta samroh hartosna teh buahna atanapi paedahna urang mengkaji kana hiji ilmu. Wa nisbatu jeung anu kaopatna teh nyaeta nisbah hartosna teh hubungan. Wa fadluhu kalimana nyaeta keutamaan atanapi kedudukanana ilmu anu ku urang dikaji. Wal wadi'u anu kagenepna nyaeta wadi hartosna teh anu nyusun kana hiji ilmu nu dibahas ku urang. Wal ismu jeung anu katujuna isim atanapi nami istimdadu hukmu syari'u jeung anu kadalapan teh nyaeta istimdad hartosna teh sumber hukmu syari'u
anu kasalapana hukum syara'na atanapi hukum mempelajari karena ilmu anu ku urang dibahas. Terus masail wa ba'du masalah anu dibahas ku urang anu dikaji di masalah ilmu eta. Bil badi diktafa anu mana kana sabagianana ieu teh wa mandaro jami'a haja syarofa waman jeung sing sajalma daro jami'a anu nyaho atau anu paham kana ieu prinsip anu 10 teh hadas syarofa eta bakal menangkeun kana kamulyaan. Kumargi kitu hayu urang bahas wae hiji-hiji na nyaeta anu kahijina dina mabadi asroh teh aya anu disebatna al haddu atanapi pengertian. Nah dina pengertian ieu teh ngabahas dinu perkawis pengertianana saur takrifna atanapi saur bahasana atanapi definisina. Misalna sapertoskeun urang teh bade mengkaji kana ilmu fikih, praktis bakal ngabahas ilmu fikih teh naon. Nah di dieu disebatkeun contohna teh al ilmu bil ahkami syar'iyyah al aliyah al maktaba minal adalati tafsiriyah. Nyaeta hartosna teh ari ngaranna ilmu fikih teh nyaeta ilmu anu ngabahas hukum-hukum syara anu mana perkawis amaliyah anu digali dina dalil-dalil anu terperinci. Nah eta anu disebat pengertianana. Anu kaduana dina mabadi asroh teh aya anu disebat maudu atanapi objek. Nah ari objek anu dikaji ku ilmu ku urang dikaji teh naon. Misalna ayeuna urang mengkaji kana ilmu hadis, praktis dirinya bakal ngabahas dina perkawis sanad atanapi matan hadisna gitu. Terus anu katiluna aya anu disebut samroh, anu mana samroh ieu teh ngagaduhan hartos objek buah atanapi paedahna ilmu anu ku urang dikaji. Contohna sapertos ayeuna urang teh diajar kana ilmu nahwu. Nah paedahna naon atuh urang ayeuna diajar ilmu nahwu. Misalna teh praktis ilmu nahwu itu urang teh supados terang kana harokat akhir dina hiji kalimat. Eta teh tiasa misalna al kalamu al kalami atanapi al kalama. Nah bet dibaca al kalamu, nah bet dibaca al kalami, eta teh tergantung dina kedudukanana sapertos kitu. Jelas anu salajengna nyaeta an-nisbah anu kaopatna. Naon atuh ari an-nisbah teh nyaeta hubungan ilmu anu ku urang dikaji teh naon gitu jeung ilmu sejenna. Misalna ayeuna urang ngabahas dinu perkawis ilmu hadis nya. Nah naon hubunganana sareng ilmu usul fikih. Nah berarti ayeuna teh bakal ngagaduhan perbedaan anu disebut urang teh bakal kedah tabayun gitu nya. Aya perbedaan pendapat saperti kitu ya. Nah terus anu kalimana al fadlu nyaeta kautamaanana. Praktis dinu perkawis keutamaanana urang misalkeunana mengkaji kana ilmu fikih, berarti urang dirinya teh bakal ngabogaan kedudukan anu mulia. Kusabab naon mulia? Kusabab ayeuna urang nganyahokeun kana hukum-hukum pada melanana hiji jalma. Sapertos ayeuna aya hukumna teh wajib, mubah, haram, sunnah, makruh gitunya. Anu sebelah anu 5 ya gitu. Terus anu kagenepna nyaeta wadi. Naon atuh wadi teh nyaeta anu nyusun kana ieu ilmu atanapi perintisnya. Maksudna teh contohna misalna ayeuna teh urang bade ngabahas dinu perkawis ilmu usul fikih, anu nyusuna nyaeta Imam Syafi'i anu mana kitabna teh Ar-Risalah sapertos kitu. Nah ilmu ieu teh ngabahas dinu perkawis rumusan-rumusan kaidah kitu nya. Nah terus anu katujuhna nyaeta ismu atanapi nami. Nah
orang ayeuna ngabahas kana hiji ilmu teh praktis bakal aya namian. Contohna urang teh hoyong terang kana hukum-hukumna bacaan Al-Qur'an. Nah praktis eta teh urang moal tebih dinu namina teh ilmu tajwid disebutna kitu. Nah terus anu kadalapanna aya anu disebat istimdad atanapi sumberna ilmu anu ku urang dikaji. Nah contohna sapertos ayeuna urang mengkaji dinu ilmu tafsir. Nah praktis dirinya teh urang teh pasti bakal merujuk kana naon, kana Al-Qur'an, kana sunah-sunah Rasulullah ku bahasa Arab teh sapertos kitunya. Nah terus anu kasalapana aya ayeuna urang teh hukum syar'i, hukum syari'u anu disebat hukum mempelajarina kana ilmu anu ku urang dikaji. Tah eta mah tiasa fardu ain atanapi fardu kifayah. Contohna urang mengkaji kana ilmu nahwu, praktis eta hukumna naon, fardu kifayah. Atanapi ilmu usul fikih eta hukumna fardu kifayah. Kumaha atuh ayeuna urang mengkaji kana ilmu tauhid, eta mah hukumna fardu ain sapertos kitu. Teras anu ketelahiir aya anu disebat masail atanapi masalah-masalah anu dibahas dina ilmu anu ku urang dikaji. Nah anu masalah-masalah ieu mah contona sapertos ilmu tauhid nya. Praktis urang teh bakal nganyahokeun nya atawa belajar dinu masalah tauhid aya anu disebut rububiyah atanapi tauhid uluhiyah atanapi dina perkawis i'rab atanapi bina. Nah eta praktis masalahna teh dina ilmu nahwu sapertos kitu. Nah teras upami ayeuna anu khususna perkawis mabadi asroh ieu teh bakal disambungkeun misalna insyaallah mudah-mudahan Allah maparinan kagiatan dunya ka urang sadayana supados tiasa ngabahas ieu sareng diberkahan kitu nya. Dina salajengna urang ngabahas kana mabadi asroh tentang ilmu tauhidnya. Nah kunaon atuh ayeuna urang kedah mempelajari heula kana mabadi asroh ieu, kusabab naon aya anu ngungkapkeun yen sing saha jalma anu nyaho kana mabadi asroh ieu maka eta teh bakal nganyahokeun ilmu dasar anu bakal ngabudahkeun dina urang mendalami kana ilmu anu dipelajari ku urang. Banginten sakitu wae dinu pembahasanana mabadi asroh. Wallahu a'lam bishawab.